Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang pamiarsa, patepang di sareng simpu goreng Sumitra Adriansyah dina acara Kilas Warta. Pamiarsa, sabeudeureuh dunia nuju digemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di Wuhan Cina sawarsi kapengker. Larasna ping 7 Januari 2020. Dugi ka ayeuna di Indonesia pasien COVID-19 atos parantos ngahontal angka 1 juta jalmi. Ku kituna, urang sadaya kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19. Sapertos naon gejala panyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung panyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kasehatan Dunia WHO janten panyakit pandemi atanapi panyakit anu sumebarna ka mancanagara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis Guru Medsing ngajelaskeun, kanggo mika terang jalma anu positif kajangket ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gaduh gejala awal sapertos penyakit influenza. Di antara muriang, nyeri tikolo jeung batuk anu bakal eureun salama 5 atanapi 6 poe. Sedangkan penyakit COVID-19 gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe. Ditambahan aya gejala lainna deui. Salian ti eta, Guru Medsing oge ngajelaskeun yen suhu awak jalmi bakal langkung ti 30 genep dugi ka 37 derajat Celcius lamun kainfeksi virus naon wae. Kitu oge virus corona. Jeung gejala-gejala anu aya di setiap awak anu kainfeksi virus corona oge bisa beda. Gumantung kana resistensi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Kukituna, kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat, saena nyandak lengkah medis, utamina saatos ngalakukeun kagiatan anu ngagaduhan potensi nyebarna virus corona. Guru Medsing oge nganyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hirup sehat, sapertos seueur nuang bubuahan, sayuran, jeung olahraga nu teratur. Supados awak tegampil ke infeksi ku virus corona. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa didugikeun dinten ieu, abdi Sumitra Adriansyah permios undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.